Aduh, aing mah beuteung gede. Gawe mah tetep we gawe aing mah. Ulang agundal wae. Nu bener gawena. Bersihan eta bersihan. Pan ieu teh bener atuh bos ih. Bener kumaha bersihan heula eta na. Mangga kudu diajarkeun wae apa ieu gawe. Iya na. Na bersihan mau laku lah kanu luak nage. Penting bawel karek make. Mane teh gede-gede ngajuru, kudu loba modal. Taekeun atuh gajina bos ih. Taekeun kumaha gawena gican bener. Mana gawe heula sana bener. Pan kayak bisa meureun. Hayang di grade teu. Nah, kudu di grade ke lamun gajina gede. Grade teh naon? Kayak grade A, ya grade B. Aing nge-grade WB mah saeutik duit mah ge. Atuh bateng Can mah hijang modal pan edo mah teu ngarti naon grade A grade B teh. Anta kudu ngarti belajar sana gawe heula. Sakola ge ukur pilihan anu alus. Ulah nu garoreng piceun we. Heeh gitu. Ieu na teh bukaan. Tapikeun. Bener tak? Tapikeun. Kumaha deui sok? Gampang. Kayak ngajualna. Jadi mana teh arek ngajuru. Bos. Bawel teuing bos. Ajeun teuing. Aduh, Aisyah juga gede wae. pan aing teh meureunan 14 poe teh di imah wae harita teh. 14 poe di mana naonan? Heuh, nah eta jadi positif. Aing teh efek wae di imah wae, enak teh pan ulangan ka luar imah meureut. Eta mah hayang salaki sia meureun. Pung salaki teh mane beuki, abong di imah wae. Ai salaki sia mah mentang-mentang nganggur ngan numpakan we sia. Heuh, pugu ge saroro. Mani ararampu. Sia euneuh lah di tukang apa dihareup? Pugu ge ieu teh asa nonjol ka tukang, kosa masukuna dan nonjol ka hareup. Ayo di tukang eta huluna. Heueuh geuningnya. Pugu ge aing teh saroh keur bingung ayeuna teh. Duit teh pugu ge usum ayeuna teh usum lang. Beureun nambah deui mah anak sia 14. Heueuh pugu ge kamari ge can gede, ayeuna geus nambah deui. Heueuh mana ayeuna teh keur ieu nya. Keur hareup sejeung duit. Usum paceklik ayeuna teh saroh. Pugu ge hese duit, ayeuna teh sugan we aya bantuan di pamarentah nya. Cenah ti pamarentah andek dibere cenah setiap wargana teh dibere. Heueuh cenah mudah-mudahan we aing sakit biaya lahiran. Beas 12 karung. Mudah-mudahan we atuh ah. Nu bener gawena. Itu pilihan ieu anu kos ieu. Heueuh bos. Ulah dihijikeun kabeh. Heeh. Bener. Seneng teh hayang boga duit, hayang gaji ditaekeun, tapi gawe teu putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bari amanah eta teh. Enon ceu. Urang teh keur neangan piduiteun aya teh dalang ka duit. Eta si Edo keur naon, Ceu? Gawe mama. Gawe. Becus. Aduh sia reuneut wae. Ieu teh reuneut, tapi teh becus gawena teh. Kinasi reuneut. Eta sama teh gara-gara di lockdownnya. Dilatih di imah. Lain. Coba Nasi para bulan eta teh. Sampai 12 bulan kan? 13 jalan, Ceu. 13 jalan. Abdi mah kada bisa pulang. Atuh gedeng dege eta mah ngaborojo, dege. Geus pembukaan 15, Ceu. Allah, emang can kabidan apa? Geus kamari ka bidan mah. Terus? Tapi cek bidan cenah can kanyahoan jenis kelamina. Ini jeung sarua aya sarua dek diperiksa sarua seueur wae. Ih, nah atuh aya lockdown teh jadi loba nu malendung kieu. Heueuh, atuh gak poe atuhnya. Teh usaha. Gak poe teh disemprotan wae. Ulah disemprotan wae nolak. Atuh kumaha dek nolakannya. Cenah kudu disemprotan gitu. Ayeuna geus lockdown. Di mah wae, ayeuna geus reuneut boga duit teh jang teh usaha ngajuru. Jadi ai sarona sih kan randanya. Tapi sarona bingung. Anda di rendah usaha. Nyauk. Keboting teh nya disemprotan wae. Disemprotanna ke saha? Ku tukang eta naonnya? Anu ke pemerintah. Oh, atuh eta mah moal nyemprotak jadi reuneuh ieu atuh, Ceu.
Ih gini isu. Seueur mah eta mah salah dahar. Cek Salah dahar. Ieu susu makin gedean wae kumaha. Ah, kunaon cek? si Edoh bisa ngalamar gawe ka dia tuh orang hayang ngalamar gawe. Pan ieu si Edoh ge ieu bari reuneuh teu becus-becus. Urang Gawena becus. teh becus kumaha. Atuh si Edoh mah kumaha Arek betul. bener teu. Mah tara digawe. Aduh wae mana mah sarua ngomong teh. Karena heuh sama ngeukepan salah kewasia kan di imah. Tara gawe ieu. Nu bener Edoh nu bener. Gawe ulah nembalan we cicing. Kumaha ieu teh urang atuh rek digawekeun mah. Heuh saraga nek ngalamar. Di bener teu gawena. Hayu urang mah bener nya. Bener urang. Awas teu. Asal gajina bener ge pasti gawena bener. Kan ya di dieu mah ngaranna aya gigret. Naon gegret teh? Ya di grete, lamun misalkan gawena katempona halus, bersih, bener, gajina gede, dinaikkeun, bapak sabulana eta lebih naik deui. Pokoknya urang mah yang di DP duaan. Heeh cek. Emangnya nyokot motor, kudu di Iya DP motor ge heula. kudu di DP nya ngomong. Ya, enak mah lamun hayang gawe. Urang gitu di DP. Teu, Gawe mah gawe tanya wes teh cok si jongjon. Edoh. Heeh, saya hayang boga dieu teu, ceuk. Hayang tapi yang di DP kan soalnya diperiksa ieu duaan. Oh jangan DP napan IG can kajual tuh Cik Edoh teu bener-bener gawena. Can Kajelas, kajual. oh. Hayang tuh lamun misalkan hayang gawe, geus enak gawekeun. Ke seminggu kemudian karek dibayar. Heeh tuh pan bos, kumaha bos lamun can saminggu geus borojol ya budak. Mun nanti Ya dibayar. kan aya bidan ieu di dieu ieu ka puskesmas. Emang bos dah tanggung jawab. Kumpulkeun heula fotokopi KTP kakakna. Yo Dia dulu bos. puskesmas. Bidan oke kudu dibayar. Ayeuna teh Heuh kudu makana ayeuna garawe heula. Daek tanggung jawab tapi gawena sina bener. aya BPJS-an ieu gawe Ya dia. eueuh lah, hayang Oh. BPJS di mana weh kieu? Ya kudu aya nya. Eueuh tibang gawe kulik-kulik kieu. Cedoh mana menang BPJS teu? Urang mah tara rewel bos, gawe mah gawe we teu menang duit. Tapi heuh si ayeuna mah saro usum peceklik. Sakirana bos, sakirana rewel mah entong we. Heeh, ieu mah rareana. Ujung mah jelema keur de beuteung hayang aya DP-an emang mah nyokot. Mana teh coba? Heueuh nya, bakal gawe sapoe oge. Udah kita. Teh kudu tanggung jawab ekos kieu. Ajen ah. Mejana kabidan ieu teh. Cek lawan cek numpang na cek. Eker mana teh sekalian terapi. Jauh kayaknya apa kliniknya? Beharap sisi jalan. Nah udah segede itu deh. Bang barat sih ayeuna teh. 9 jalan. Ini sekarang rasa kau yang kalau puting. Safaing ke tengah puting. Tinggalan ke tengah. Kau sama awewe dah. Men berarti men ke wae teh. Men tengah puting teh sok awewe. Tapi aku sama awewe cenah. Awas lah. Cek kolot urang lamun hayang ke wae berarti awewe. Lamun beser wae. Iya teh main jorong-jorong teh we geus ngomong teh jelema. Bagiannya si Edoh nak kitunya. Udang. Mana teh digawe teh kan bener geus kena musibah. Coba. Nah udah dua Eta teureuneuh di wae. Kunaon ieu teh? Malah jadi rareuneuh ieu jelema. Geuning garap di lockdown teh geuning ngareuneuh sia mah. Ya keluar disalakin. Ampun si Mumun reuneuh. Eta sakitu sebenarnya deui wae. Ieu tanggung jawab heula si Edo. Sok ogohan bae bari na ah. Ke ayeuna si Edo posisinya gawe di urang. Kunaon gogoleran deui. Mana yang mah teu ngarasakeun pisan harus. Awas lah mun. Edo? Edoh kunaon Edoh? Apa dijorongkeun ku sinar? Heeh, makana narsi mana teh Mangkali kene manehna bisa kaguguran. Wala bulan. eta urang teh kumaha Bulan ieu teh 10 Oh bening, eta mah reuneuh teh ngagayot ka hada. Kapan tos di SGT teh lalaki anak teh. Hah? Pasaki sia burut geuningan. Pugu beuki salah kita. Cuk. Ih, burut-burut jadi keureuyeut. Daripada nu urang mana jeung teu burut kita jadi-jadi. Heeh, ai sarona ngabekahna ka gede geuning. narsi maneh teh kereuneuh sabok kereuneuh ieu kunaon main dijorong-jorongkeun we daek teh tanggung jawab Atuh cedo. urang mah bos kesel bos urang teh bangga gawe gimana Dijorongkeun. Oh dijorongkeun ceu. Dinaonkeun Narsi bisa dijorongkeun. kaguguran. Moal kaguguran. Kan kalamar kan bening teh di DP ya. Aduh hayang DP cenah ge gawe ge. Lain Mumun. Ieu bara bulan mun kos kieu 9. Oh, 9
alhamdulillah. Iya, geus karasa aya. Iya tadi teh mumun teh ande ka klinik diperiksa. Kabar hijau apa buduk anak sih? Mau kenaon ieu? Geus di USG can ieu. Bapakna teh sok karana reseng. Oh, barenjong. Geus nama. Ieu geus karasa. Duh, ieu Sebulan sih ya. Mana mah lain. Mana mah acting wae. Sasakeun ka. Gini keluar getih mumun. Bisa rasa. Jangan gini. Dah buru-buru. Huluna geus nongol. Neneng geus permukaan darah narsi. 15 ya. Ieu kumaha? Ada lawan Ayo. Diserang ke klinik ayo ke klinik. Urang Mana ke klinik jauh banget. udah mana boga duit. Saya hayu orang ke bidan heula. Narsis ya ulah wakal ngajuru di dia hayu. Kadang aja. Huluna nongol. Oneng ieu mah. Orang mah bos kudu tanggung Gua jawab. tanggung jawabnya bos. Ih tanggung jawab kumaha? DP atuh bos DP. Emang kos motor. Narsi emang sakit mana yang tegawe? Ya Masalah ti ku urang. boboro gawe, maneh mah balik kagawean si Narsi. Karena ulah hayangina doang. Ulah loba caritana ieu buru. Hayu hayu. Assalamualaikum. Sama ayah dah. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya, ini ada. Ya ampun, Jangan buru. iya bentar, kami semua. Iya. Ya lah ke dalam lagi. Ulah jadi biji aku. Buruan. Sabar nanti, sabar. Guru atuh geus kabelak ieu. Yuk pulangnya, yuk videonya. Tahan rara satu nih heula. Ya orang nungguan jalan karena jalan. Buru. Tarik nafas. Bau ini. Rasakan jengkol tadi. Oh, kayak keluarnya itu sabar. Bu, Budak. tarik nafas, Eda, tarik nafas. Ya ampun, ini adalah udah. Ya Allah, udah jangan. Alhamdulillah. Ini gantengnya mun. Cenah awewe geuning lah. Ini bentong. Can, Edo iya buru bantuan. Iya pingsan apa Edo? Budidahan buru. Geles, kamu lah tungguannya. Mobilan buru atuh. Buru ih. Pingsan. Lu cepet pingsan coba ilikeun. Mumun teh cerik wae. Geuning aku irungan. Kapan cek tadi cek? Bidan Mina. Kadang ya, kadang. Sabar, hiji-hiji. Iya kayaknya kalau keluar murusut. Ampun. Ada orang tadi. Bu, itu si Narsa. Ada orang kuat. Iya mah, aneh bin ajaib. Anaknya gede banget. Kok panjang banget ya mah. Pantesannya ka dia gereuneuhna. Ampun, kurang meninggal dari awak kok kolor teh ah. Hah? Awe apa lagi? Bencong. Cematana tilu geuning. Tuh cek, urang cisusuna can ayaan ieu. Ih, kasar we atuh. Saro bisa ya. Bu apa mali? Kebising anak maneh jodoh jeung urang pamali itu bisa dijodoh. Emang heeh. Kasar mah can boga anak ieu can beutian. Oh, mandul. Anaknya awalnya laki bu. Bu, eta kulira geuning. Sempit kene nu si Adong mah. Hah? Sempit Ah, kene. sempit. Heeh, Berarti kan karena ruang-ruang. Tuh gedengnya. Kulirannya. Hah? Kacepet nyunun atuh bisa keluar. Betot di betot, cek. Ini kan di sini dibetok. Heeh,
Ini beli kota cepet Ternyata orang keruinya ya. Bungkus sempit kemarin. Bukan tara di bawah. Masuk deh ke jero. Udah jaropat deui. Kumaha? Sabar ini kok harus Edo. Kok sarana eta mah orangna kos geus jembutannya. Heeh, kitu nyaring. Jo, Ya, salamet teh budakna. oh salah mana anakna. Kumaha? Urang hayang minum, capek. Balikeun Kos nama pasti anakna leutik nya si Uci. Coba sarung ketok diketok. Alhamdulillah gini. Alhamdulillah. Anakna laki awewe. Can ditanya. Oh teh da heula KTP-na. Sarua jeung si Mumun badot. Namanya malu dulu. Nu ceu tadi. Masih tanya main. Iya anakna Cik Edoh lalaki. Cik Edoh anaknya cowok ya. Selalu pas cemumun geningan lalaki. Itu mah Ya anak aku mulai geningnya. Bapak apa renang? si Mumun mah hidup pas bapana. Ayo. Meni panjang. Ya teh kumaha anu gara we teh jadi baroga anak kabeh. Geus digarajing cenah teh bekerja kumaha eta. Iya bener can garawe tarak Cik Edoh doang. Ayo pembayaranna kumaha? Itu nya we eta mata si Narsi, si Mumun Bubidan. bayar. Bubidan urang mah Ka ieu tah ka bos heula masalah admin. Puntennya kan ieu mah nu geus gawe, ieu mah pegawai urang tapi ai cenah Narsi teh nyaho. Waduh, kan gawe-gawe acan. Kuring